Salira parantos ningali abdi bingah. Salira oge parantos ningali abdi nalangsa. Salira salawasna sareng abdi. Panginten abdi mah moal salawasna nyarios perkawis ieu. Tapi atur nuhun emak kana sadayana anu tos dilakukeun ku emak. Abdi teh mika cinta pisan ka Salira. Diri dikandung 8 sasih lamina. Anjeun teu aral jeung teu ngarasula. Ceuk sanaos kulem ge anjeun mah teu tibra. Sok kagagas upami neuteup gambarna. Masih keneh karaos usap ka nyaahna emak. Aya emak, aya surga. Aya bapa, aya dunia. Doa emak jadi jimat, doa bapa jadi jampe. Pikeun lengkah, pikeun tanda ngadegeun kabagjaan abdi. Laku lampah nu utama kanggo abdi, nyembarkeun asih ka sasama. Tingkah polah sing merenah sangkan manggih kamulyaan ceuk emak. Kajemberan, kawaluyaan jeung kaharuyuan hirup. Emak atur nuhun parantos kersa ngarawat abdi ti ngawitan dilebet kandungan dugi ka abdi ayeuna ageng. Rasa pikanyaah emak henteu luntur kanggo abdi. Hapunten bilih abdi teh seueur pisan dosa ka emak sareng seueur ngecewakeun ka emak. Kanyaah emak ti mimiti dina jero kandungan tug dugi nepi ka ayeuna teu ngurangan pisan. Kanu masih keneh ngagaduhan emak atanapi ibuna masih jumeneng ulah nepi ka nambelarkeun kanyaahna. Bagjakeun anjeunna rek iraha deui mulang tarima iwal kunyieun indung reueus ka anakna. Mugia emak salamina aya dina ibar kasinugrahan. Sinareng mugia lengkah emak salamina aya dina panangtayungan Gusti Allah. Ya Allah, mugia emak abdi tiasa dipasihan kasehatan salawasna supados abdi teh tiasa ngabagjakeun anjeunna. Wilujeng dinten emak.